Saya Dirasa Fitri, saya dari kelas 10-4. Saya akan membacakan tentang tugas bahasa Sunda, yaitu membaca sajak. Judulna diajar kadang males, kadang bunga. Kadang buku ngan ukur jadi hiasan. Ningali soal hayang langsung ngagorer. Otak ngeluh henteu teu daek. Pikiran ngelayang ka tempat rebahan. Tapi kadang sumanget ngabeleduk ngabereskeun soal bari ngadengkeun lagu heubel. Hiji soal rengse hati munggah. Karasa singa jagoan sakabeh dunya. Kadang ngomong pikeun naon atuh ieu, tapi basa ngerti seuri sorangan. Nah ieu mah asik abdi ngarti. Karasa siga menang muji ti batur. Diajar teu memang kitu. Moal salawasna aya mood nu nyatu. Tapi di dinya urang jadi apal proses capek teu nu ngajadikeun urang jadi jalma. Segitu saja dari saya membaca sajak. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.